Sampurasun wargi-wargi Sunda Sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel. Simkuring bade medar carios katunda judulna nyaeta Randa Bengsrat bagian kedua. Mangganya wargi-wargi Sunda Sadayana di mana bayana anu tacan subscribe di subscribe heula nya wargi supados channelna manjang sareng carita-caritana lebih gacor deui simkuring dina midangkeunana. Mangga prung urang kawitanan. Red ngaleret Widiawati teh kana kayu papan gaganti tembok eta saur. Geuningan aya keneh nami abdi sareng akang dina eta papan, meuni waas abdi mah akang. Teu karasa cai panon nyuruju deui bae tina kongkolak mata Randa geulis teh. Akang enggal uih geura tepangan abdi ngantosan akang di ieu lembur. Kokna laun bari nyusutan cai panon ku ujung kabaya. Sanggeus rada lila cicing di eta saung, Widiawati sanajan berat ninggalkeun eta tempat anu ngajadikeun salah sahiji kenang-kenangan keur manehna jeung Indra. Akhirna mah lalaunan bari sasakali malik deui ka eta saung, tapi akhirna mah lempang deui nuluikeun lalampahanana nuju ka imahna. Teu lila oge Widiawati teh geus nepi ka buruan imah gedong Sigrong boga bapa kades. Bapana Widiawati anu jadi kepala desa Cihaur Gelis. Kacida beda ti imah-imah lainna di eta desa imah bapa kades. Imah bapa kades teh panggedena jeung pangalusna. Wati, kunaon hayang kawalungan bae, kawas di bumi teh aya kamar mandi. Ti jero imah norojol indungna, umurna kira-kira aya kana 45 tahun mah. Tas naon bae di walungan, mama sok hariwang. Bisa ayana naon komo Wati teh kacida dipikah harap pulau balalaki. Bisa aya anu wani niat teh hade. Cek indungna bari neuteup Widiawati anu keur moekeun baju dina gantar awi. Muhun mak, tapi moal meureunan anu kitu mah mugia teu kapendaku abdi. Komo deui abdi di walungan teh sareng 5 rerencangan abdi sok karesa upami terus di bumi teh mak. Saur nu geulis bari imut kareueut kacida mata kuas anu ningali. Nya atuh, tapi ulah remen teuing ka walungna sok hariwang mak Wati. Ceuk indungna bari mantuan moe baju. Muhun mak muhun, ieu oge nu saukur ngaleungitkeun ka kesel. Saur Widiawati. Nya atuh ari kitu mah teu nanaon, ayeuna mah rek ka bale desa teh heula kusabab loba anu kudu dibadamikeun jeung ibu-ibu PKK. Kadenya di bumi kudu hati-hati ulah sambarangan narima tamu, komo deui lalaki mak hariwang. Ceuk indungna mepelingan samemeh ninggalkeun Widiawati. Muhun mak, moal atuh komo deui di antawis para pamungget anu sok sumping ka bumi. Ku abdi mah teu aya saurang oge anu dipibogoh dan teu moal mata kaya anu ku abdi ditampi. Kan anu sok nampi aranjeunna teh emak sareng abah sanes. Saur Widiawati bari imut neuteup ka indungna anu nyerengeh seuri kusabab rumasa. Eta kapan emak rumaos kusabab seuri? Caletuk Widiawati bari imut deui ngagelenyu mata ka irut anu nempo. Nya rumasa oge emak oge soalna piraku kudu diusir mah beureunan matak teu hade keur ka hareupna Wati, tapi atos ngobrol wae mah emak moal lempang-lempang meureun. Kade hati-hati di buminya. Geus kitu mah indungna ninggalkeun Wati anu neutup tonggong indungna bari imut. Teu lila oge Widiawati beres moe bajuna tuluy asup ka imah. Terus muru ka kamar Widiawati muka lomari baju rek ngaganti baju jeung samping anu dipake kusabab baseuh. Geus rapi Widiawati neutup pamunteunna kana kaca gede. Randa kembang teh imut kareueut kusabab bunga ningali didina masih kaciri geulis, tapi teu lila pas ningali kana laci. Gua panon mulai mendung deui inget ka Indra. Widiawati ngadeukeutan eta laci. Terus dibuka ku manehna teh katingali aya foto Ragamang dicokot. Aduh akang, abdi sono
di mana anjeun di mana ayeuna anjeun geus teu katahan deui bae cai panon nyurucut deui. nah akang teh teu nah akang teh teu emut sakedik oge kan abdi hapunten abdi akang abdi mah teu aya niat hianat. Panon Cureleuk Widiawati teh teu lepas terus netep foto Indra pamengget anu kacida dipika cinta sareng dipika sonona. Hapunten abdi akang kapungkur abdi teu tiasa nolak kahayang emak sareng abah tapi aranjeunna ayeuna mah pasadar geuningan teu sae dampakna kanggo abdi. Foto Indra sasakali dicium ku lambai beureum Widiawati, lambai anu mata kabita saha bae lalakina anu ningali. Enggal mulang akang abdi ayeuna tos janten randa sareng deui teu kenging sieun abdi masih kene parawan akang abdi teu masihkeun sakedik oge ka mantan caroge abdi kusabab abdi mah hoyong masihan masihkeun ka akang. Meureun geus teu kuat nahan kasedih harita Widiawati langsung lempang muru kana dipan terus ngadaplok dina kasur sesegukan cerik baleulihan hatena bingung teu mangih tungtung. Hayang neangan Indra tapi Widiawati bingung kudu ka mana neanganana kusabab boro-boro manehna babaturanna jeung dulur jauh Indra anu aya di desa eta teu arapaleun. Indra inditna ka mana kulantaran Indra inditna mawa kasedih kulantaran manehna dianggap geus ngahianat ka asih diantara maranehna duaan anu geus paheut kacida lilana. Dirina jeung Indra rek ngawangun rumah tangga tapi geuningan dina prakna manehna kalah dikawinkeun ka hiji lalaki beunghar kahayang indung jeung bapana. Lumayan lila Widiawati cerik balilihan bari nyamat Indra. Akang Indra enggal uwi abdi bakal ngabuktoskeun cinta abdi moal tiasa digentosan kunaon oge. Pokna bari neuteuk deui kana eta foto. Sasakali terus-terusan ku Widiawati dicium. Ayeuna buktoskeun ayeuna buktos abdi janten randa kumardi. Hate abdi mah mung saukur kanggo akang Indra. Aya di mana ayeuna akang abdi hoyong enggal tepang. Poe harita di imah Widiawati teu eureun-eureun ceurik. Sedangkan lalaki anu terus-terusan dipika inget dipika sono ku Widiawati ayeuna aya di hiji kota nyaeta di kota Bandung keur ngaso tas digawe bobolokot jadi kenek bangunan keur ngalamun sorangan bari urut melenyun. Aduh aing mah lamun terus-terusan gawe kieu rek nepi ka iraha bisa ngelehkeun ka beungharan lalaki salaki Widiawati. Sirahna gogodeg bakatku bingung. Naha geuningan nasib teh kieu-kieu teuing. Coba lamun aing jelma beunghar mah meureunan moal dihina ku awewe. Salah naon aing teh Widiawati ka anjeun. Ceuk rarasaan mah aing teh nikanyaah pisan ka anjeun teh Wati. Matana dipereumkeun nahan supaya ulah ragrag cai mata. Geuningan bener jelma eueuh kaboga mah ngan saukur dihina jalma beunghar. Cirahna gogodeg deui bakatku nyeri hate. Aing sumpah moal balik ka lembur lamun can jadi jalma beunghar. Aing kudu ngabuktikeun ka awewe matre aing oge sanggup hirup senang. Dua dampal leungeunna dikepelkeun nahan amarah anu kacida gedena ngagugudag dina jero hate. Ingat sumpah aing Widiawati anjeun bakal nyesel geus ngahianat cinta aing anu tulus. Janji tinggal janji bogoh jeung nyaah ayeuna mah geus sirna. Ayeuna anjeun sing suka bungah jeung salaki anjeun tapi ingetkeun jaganing pageto aing bakal kalembur dina kahirupan beda Widiawati. Teu kanyahoan kusabab ngalamun kacida jero babaturan sapagaweana geus tiuk gigireun nana oke henteu katitenan ku manehna. Kawasna mah keur ngalamunkeun anu ngeunah jang Indra atuh ngajak-ngajak ari keur datang ka bulan teh ulangan ku sorangan bae
Mamang oge hayang euy. Hayang euy. Celetuk lalaki eta bari napuk tak tak. Kaciri nama umurna lalaki eta leuwih kolot ti Indra. Anjir mamang sok ngareluas kitu, kumaha lamun jantung kuring luncat. Mamang rek tanggung jawab moal. Cek Indra bari neuteub ka lalaki eta anu keur seuri leutik saenggeus ngadenge caritaan Indra. Gampang tinggal tebak diba wae Dra. Hahaha. Laki kolot eta kalah ka ngaheureuyan deui. Lain pugu oge ti tadi ku mamang diperhatikeun siga jero pisan ngalamuna naon anu dipikiran ujang pok nyarita sugan wae mamang bisa milu mikiran. Lalaki satengah kolot teh neuteub anteb kawasna mah keur nyoba neuleuman hatena. Aduh hanjak kal waktosna ka bojong seep kumahanya carios salajengna mangga antosan ka payuna kusim kuring bade diteraskeun kumaha carita Indra jeung Widyawati teh nah bakal papanggih deui aya di dina kasuka bunga atawa bakal leuwih jero deui ka sedih maranehna. Cag duwi ka dieu heula sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.